Rasul nu dibere mujizat kecuali sabada masyaqat, wali nu dibere karomah sabada kecuali sabada masyaqat, ulama nu dibere maunah kecuali sabada masyaqat. Kitu kene santri-santri lamun baheula Mama Satibi, namun baheula Mama Satibi jeung Mama Sujai berangkat nu kusakukula didongengkeun teh berangkat ka Mama Sobari Kuningan Cilimus anu didinya Mama Sobari murid Mama kitu Bangkalan. Eta kumaha kula sering ngadongengkeun teh supaya jadi itibar, supaya jadi ibroh. Begitu berangkat lempang dekat Cilimus, tengah jalan kepetingan terus mampir di hiji warung. Begitu mampir di hiji warung kebeneran pamajikanna maot. Alhamdulillah cek tukang warung hadena ge kadarieu, hadena ge kade ieu mamang santri ye, mang santri pamacakeun Yasin. Cek Mama Sujai jeung Mama Satibi urang kebeneran ieu mampir pae nya jelema ieu. Yuk maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ge santri beres maca Yasin dia tengah jalan ke jauh lalagaan Mama Satibi jeung Mama Sujai. Cek Mama Satibi teh tiluan Mama Sujai, Mama Satibi, Mama Nahrawi tiluan masantren lalagaan ieu mayit lamun ditoel kitu tasok hirup kana sama cepat baik. Ji bener coba Bismillahirrahmanirrahim. Walau Qur'anan suyirat bil jibal wa qutiat bil qadr kullu ma bil mautam billahi lam rujami innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'alu alayya wa tuni muslim. Toel tarangna hudang mayit. Cek salakina hei peni jadi kos kieu tuh tenang eta Mama Satibi gentur lain lalagaan masyaallah cek Mama Sujai. Tapi lembun dibacaan deui ieu ditoel ieuna sok taeh deui kana coba ku sia baca Bismillahirrahmanirrahim wa liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un wa ilaihi turja'un toel jempolna set taeh deui eta kos itu pakai lalagaan suka lalagaan kos itu sakina teh eta keur mondokna kene pake lalagaan masyaallah. Nah zaman kula ya zaman kula lantaran wariri dan bae moal dibejakeun ngaranna aya hiji santri urang belah dieu kebeneran rada ditangtangan ku jawara je caknya na aing wiridan bae emang geus kebal teu manggih musuh kuari meureun ieu aing eta mah penyana mata ieu teh naon kana-kana air keras dibawakeun ka dieu set dikadekeun nyawa sia air keras sih banget kan cak Haji Nurjaya kos itu iya bari kos itu keur puasa tenang ji awas aya antina kana ji teh di depan bukan tuh mah teu jadi ndek gelut teh teu jadi lantaran beres na make eta ieu gelas sia ulah ka gelut jeung aing gelanan ieu gelas ku aing digeleg ge aya santi babaturan kula ku aing ngirup keneh moal bejakeun ngaranna moal kosok kapanggih mingguan ge kunya dari kermus aku eta musuhna jawara je gelas bae digegel atuh kumaha untuk aing ceukna teh geus balik santri bae lamun boga kamonesan ngantak lamun nganjang teh mun nganjang neangan awewe nu teu daekeun mah teh malah sakjana ipis kos kitu mah neangan nu teu daekeun di deukeutan santri nah mulai ieu sekali dua kali santri kos kitu tuh boga kabeh mulai Bismillahirrahmanirrahim mal dibacakeun bisa direkam aduh kitu geus sanajan dibacakeun ya teu katekeun mah cara kisubhan dia tuh hese bae nah eta asal geus dikieu-kieu bae set aju bae di mana Kak kakak di mana sia tadi ka aing masyaallah eta kamonesan santri baheula kuari moal bisa kuari mah sebab atuh penting bener oh iya boleh
tarolo lah tapi iya geus dibere bareng tadi pondok pesantren teh pibereun karomah pibereun maunah tinggalnya nana bae sadar masyaallah karim luar biasa ngan kabelah dieuna hese neruskeun anak lantaran aya santri cerik bae tanya saya kunaon cerik bae sebenarnya cerik tuh betah sekolah teh budak berarti mau lulus moal mulia ya budak teu betah geus atuh aya balik atuh sia teu betah mah geus dipaksakeun ge ngadon edan aja naon nya kiai cenah ieu mah doana bae ke sugan di imah bisa dirayu balik deui ka desa bodoh deui ka diri henteu balik aya deui ka belah dina cerik bae sakunaon cerik kunaon teu kabagian sholawat anak buah Ustaz Amir mah kos kieu asal teu kabagian sholawat bae ceuri geus sholawat teh dimasalahkeun atuh geus mah gampang ke nyolateun deui jam sia kabeh aya nu ceurik deui tanya sia kunaon ceurik eta teu kuna naon cenah kieu teu kuna naon saceurik teh mah sedih we can sararedih kunaon tuh teu kuna naon mudah-mudahan diberi tabah baik ku Allah aya naon nih santri aing ge kae lah ditiskeun lah ya ngaji sampai dua pepanggil deui sia bangun sedihna mat kunaon ngampura kiai duh masyaallah doana bae kunaon aya SMS sajakeun teh aju diputuskeun kula ya Allah ya Rabbi itu sih aku ya Allah terus gitu baik cerik emang awewengan hiji tangan di Lampung Ambalaya cerik diputuskan cinta baik budak baheula mah lamun diputuskan cinta seri ya sia aing datang ka imah nyana ditiir ku aing sia eta ngaranna lalaki lamun lalaki diputuskan cinta adu cerik da lain lalaki teh mah kos kitu mah juri teh mah lalaki mah lamun diputuskan cinta cekel peler aya keneh